Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Desy Ramadhani ti kelas 11 A+. Di dieu abdi bade ngabawakeun dongeng Dalem Boncel. Zaman baheula di hiji lembur aya budak ngaranna Boncel. Pagawean sapopoena nyaeta ngurus kuda di kadalaman. Boncel gawena rapekan jeung getol. Selain gawe, Boncel oge diajarkeun rupa-rupa kabisa sarta arang disakolahkeun. Atuh puguh we dununganna Boncel beuki nyaah ka Boncel, sabab Boncel gampang nginget kana rupa-rupa anu dipiwurukna. Beuki lila elmu Boncel beuki loba jeung Boncel beuki pinter. Antukna Boncel diangkat jadi dalem. Hiji poe aya aki-aki jeung nini-nini nyamperkeun ka dalem Boncel. Teu sangka-sangka aki-aki jeung nini-nini ngaku indung bapana dalem Boncel. Harita keneh eta nini-nini jeung aki-aki diusir ku dalem Boncel. Genep sasi ti harita dalem Boncel katarajang ku panyakit arateul sadaya obat nu aya teu bisa nyageurkeun panyawatna. Di mananahna anjeunna ngangkeun yen pangna ngadak-ngadak teu damang teh karena doraka ka kolotna. Sakitu wae dongeng ti abdi.